Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Mangga sok kaparayun maradep madep. Kanca dangu sadayana nyangakeun kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka ieu teh keur minggu ieu keur nalo jeung loto sarua. Cegeuna nalo pasti keuna dina loto. Bisa-bisa duanana akur ieu teh. Mudah-mudahan we keuna atuhnya. Cek onyon bari leos we ka toko rek meuli bako keur akina. Anu sejen atuh narungtutan baralik. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana malikan deui ka Herman. Harita teh Herman mah can nyahoeun mun loto kaluarna teh 2-3. Harita manehna keur ngobrol we jeung Neng Eti di tepas hareup. Nah aja diukna teh dinu poek. Da eta cenah ameh bisa indah hoy. Kang Herman, kumaha atuh ayeuna teh? Cik Neng Eti bari neuteub ka Herman. Teu kumaha. Nuju di dieu we akang mah. Tembal Herman. Sanes kitu. Cek Neng Eti. Sumuhun, akang mah nuju di dieu. Nuju calik parendeng sareng Eti. Iman haruskeun. Iya. Nah akang teh teu palai ka situ saeur. Tuh nya Eti mah da ngamimitian wae. Tos ulah nyebat urang situ saeur. Nah kunaon kitu Kang? Nineung keneh akang teh. Cek Neng Eti. Teu nineung teu naon. Da kamari oge bubuhan kapaksa we akang mah. Bohong. Leres upami teu kapaksa mah akang oge moal bade nyarengan Ratna. Tembal Herman bari ngalungkeun kuntung rokona. Teu kahartos ku abdi mah Kang. Ari kapaksa teh kapaksa kumaha? Deui upami akang teu aya hate mah. Mun teu aya hate kadua leutik piraku akang teh kersa. Percanten lah abdi mah. Terus terang we Kang, da abdi ge moal nanaon. Da kitu atuh nya. Akang geus teu kuat kieu, hayo dirojokan wae. Apan saur bapa oge, tos ulah ngaguar deui perkara eta. Ari Eti kunaon atuh? Anya tuh da teu raos we Kang. Gara akang oge moal raos lah. Upami abdi nyeleweng sasarengan sareng pamaget anu sanes. Nya hapunten we atuh apan akang mah sanes maksad nganyerikeun. Sanes maksad bade megatkeun. Sareng deui kena sareng Ratna teh neme 2 dinten harita. Kawitna pendak di jalan. Teras Ratna teh ngajanjian. Teras Ratna teh ngomat-ngomat yen akang kedah ka bumina. Ari dugi akang teh kaditu jol ngajakan ka kota. Saurna aya prayogi. Omat cenah ulah henteu disarengan.
Tak kitu geura mah emot we ku Eti. Piraku akang kedah nganyerikeun karatna mah. Nya kapaksa we ku akang teh disarengan. Teu terang rek penak sareng Eti. Ceuk Herman hayang dipercaya ku Neng Eti. Ya mohon pamit ka penak mah kitu deui we paintennya akang teh. Moal atuh Et. Da akang ge sieun atuh. Bari tos diniatan we deui enjing mah akang teh da moal menakan deui. Dasar we atuh Et. Tapi akang ge pan bari bogohnya karatna teh. Ceuk Neng Eti. Henteu, nyepir aku deui atuh Et. Akang kedah kabandang kuratna mah. Komo akang tos terang yen Ratna teh bibi Eti. Beuh. Dikamanakeun atuh beungeut akang. Eta mah Eti nu teu tiasa nahan nafsu. Da sakedahna mah waktos pendak teh ulah waka jol sesentak. Coba paminaroskeun heula mah. Meureun moal ribut kieu. Ceuk Herman. Ya atuh da sapi istrieuna anu teu nafsu. Upami ninggal picarogeun dikaleng ku istri sejen. Sanaos leres itu bibi oge. Nyanger we amek. Mohon. Tapi atuh ulah jantan mumusuhan. Ceuk Herman. Teu apan enjingna ge. Harita keneh ge teras dibujang ka situ saeur ku ibu sareng ku apa. Nya dilereskeun. Sareng teu hilap diwartoskeun. Yen Kang Herman teh bisa lakieun abdi. Patubirna teh oge teu teras nafsu. Anjeunna ngaraoskeun lepat. Teu tataros heula. Da saresna atuh biratna mah tara layeut sareng saderek teh. Apan ka dieu ge henteu sasasi sakali. Mung bikokom we nu dilepatkeun ku sadayana teh. Ongkoh terang ka Kang Herman. Tapi teu kersa ngawartoseun ka biratna. Abdi ge diseuselan tuman. Atuh da manis sapertos nu sirik we pame abdi nikah ka Kang Herman teh. Ceuk Neng Eti malik ngagorengkeun ka Kokom. Tos we lah. Teu kedah nyeusilan bikokom atuh Et. Awatos. Da teu terangna naon panginten bikokom mah. Ceuk Herman semu ngaranjug. Ngobrolkeun Nyi Kokom teh. Bet terus jadi inget ka jelemana. Atuh da bikokom mah. Pikamekeun wae. Sakitu terang ka Kang Herman. Mun teu kersa ngawartosan ka biratna. Da upami bikokom ngawartosan mah panginten biratna oge moal kersaeun ngajakan ka akang. Nya mohon nya bikokom mah bet kitu. Ceuk Herman bari ngaroko deui, plenyon. Haseupna diserbung-serbungkeun ka luhur. Keur kitu kurunyung Ibu Haji kaluar. Nempo anak layeut deui jeung Herman teh. Hatena jadi bungah deui. Ret neuteub bari pok nyarita. Ilambet atuh Cep. Supados ulah tiris geura ieu. Sareng itu tuh cisusu tos disagikeun ku ibu teh. Sawios Bu. Hareudang pugu abdi teh. Cembal Herman bari rada ngiser diukna teh. Hera meureun pedah paantel jeung Neng Eti. Cana ka dieu atuh Eti. Tu caina sareng kuehna sakalian. Ceuk Bu Haji. Mohon mangga Bu. Ceuk Neng Eti bari cengkat asup ka jero. Teu lila kaluar deui bari mawa baki dieusi sagelas cai susu jeung 2 keler kueh. Sok ditunda dina meja hareupeun Herman. Ari Bu Haji mah terus we ka jero deui. Keun we cenah barudak mah sina jongjon ngarobrol. Mangga atuh Kang dileueut. Pilih ka bujang tiis. Ceuk Neng Eti. Kop Herman kana gelas. Regot manehna nginum semu anu nikmat. Sanggeus nginum Herman ngarenghap. Ret ka Neng Eti nu direret malik neuteub. Treup 2 teuteub padu nyeh pada imut ngagelenyuk.
Herman, kulemi di dieu atuh wengi ieu mah. Ceuk Neng Eti. Duh, sanes teu hoyong akang nuju riweuh. Teh enjing-enjing akang bade ka Cimindi heula. Sawios kewe sanes waktos deui sareng leapan urang teh moal alami oge teras rumah tangga. Ceuk Herman mere alesan. Lamun ngagu ka hayang mah, dah hayang Herman oge. Ngan isukan teh pan riweuh sabab kudu babayar kanu meunang. Jeung ongkoh hayang nyaho nomor sabaraha anu kaluarna. Teu lila ti harita terus we. Herman teh amitan. Ku ibu haji diandeg malah dititah sare sagala majarkeun teh melang cenah. Balikna oge sabab geus peuting. Tapi Herman keukeuh maksa rek balik. Pamang atuh cep mulih oge. Tos we kulem di dieu. Da bapak oge pan moal deudeupeun painten. Ceuk Bu Haji maksa. Herman keukeuh rek balik. Dari sare di imah Neng Eti mah bisi kaboker Rusia. Sabab para agen bakal neangan. Bisa-bisa nyusul ka situ Aksan. Papan cilaka. Jeung sarua we deui, jeung mere nyaho kapimetohaeun. Sanes waktos we Bu. Enjing abdi enjing-enjing teh. Karasan aya prayogi pamimonok di dieu. Bilih kasiangan. Tempas Herman. Ya atuh pami kitu mah. Mung hati-hati we di jalan. Aya wartos seueur tukang todong geuning ayeuna mah. Ceuk Bu Haji. Moal rupina mah Bu, da sonten keneh. Mangga tuh Bu. Ceuk Herman bari terus turun kaburuan celak kana motor. Ku Neng Eti dituturkeun. Nya tukang kulem di dieu nya. Insyaallah et. Ceuk Herman ngareret heula kanu ngajajabkeun. Kabeneran harita geus tiiseun, geus eueuh jelema anu ngaliwat ka dinya. Kap Neng Eti nyekelan kana leungeun Herman. Nu dicekelan ngarti atuh teu loba omong deui, celepot we disun. Geus kitu mah gerung-gerung motor disada. Lesar maju ninggal ke Neng Eti nu gugupai bari imut sugema. Hari Herman make jalan ka Jamika. Di parapatan meuli heula rokok 2 bungkus. Di Jamika Herman teh kakara meunang beja. Yen nomor buntut nalo nu kaluar teh nomor 23. Atuh manehna ngarengha panjang. Sabab ari nomor 23 mah saeutik pasangna. Bari jeung hate gumbira manehna terus we balik kakulonkeun. Datang ka imah, gancang motor diasupkeun. Teu salin baju heula, terus we mariksa bargasan. Barang diilikan teh nya we nomor 23 mah keuna ngan 700 perakeun. Jadi kudu mayar teh nya kurang leuwih 40.000-eun. Sedengkeun menang duit 200.000. Ya pogo we gede untungna. Kebenaran aya milik aing teh ya. Boga untung 160.000. Aya keur biaya kawin ka Eti. Ya engke poe Sabtu bisa-bisa katambahan deui. Piraku Eti teh bungaheun narima duit sakitu lobana. Kitu ceuk gerentos hate Herman anu keur dipinuhan ku kagumbiraan. Harita keneh manehna bebeja ka Pasamad yen meunang untung gede. Nu dibejaan ngan ukur mesem. Bungah ge teu bungah kawas anakna. Ari sabab tas meunang mah kudu aya elehna. Kumaha mun elehna teh leuwih gede ti sakitu. Di mana keur mayarna? Jeung pasti bakal kawiwirangan. Tah eta nu dipake kahariwang ku Pasamad teh.
Kanca dangu sadayana, waktu terus nyerelek. Mundur berang datang peting, berang baganti ku peting. Kitu jeung kitu saterusna. Tapi ku urang teu karasa tina ku betah-betahna hirup di alam dunya. Nyaho-nyaho umur geus ngorotan, buuk hideung jadi bodas, puntu beres jadi ompong, pipi pengker jadi kenyot. Kusabab kitu urang kudu sadar yen waktuna ajal tereh datang. Geura buru-buru tobat ka Pangeran, jauhkeun kalakuan anu dilarang ku agama, tinggalkeun pagawean nirca anu teu dipirido ku Pangeran, supaya urang hampang himping pina alam aya dina kasalametan, jauh tina panyiksa neraka jahanam. Tina dasar jelema juljel teu sama sifatna tara aya dina hiji martabat, teu oleh keuna ku owah gingsir. Keur anu kuat iman jeung kapercayaan ka Pangeran mah tangtu bakal bisa salamet moal kabawa ku sakaba-kaba. Tapi keur nu ipis iman mah babari kagoda ku panggoda setan, ku pangolo setan, wantukna tigebrus kana jurang kamaksiatan, lat we poho kana wiwitan, terus ngancrud kana jalan nu mawa kana jurang kahancuran. Saperti nu kaalaman ku Herman, sanggeus menang untung gede teh ku Pasamad dicarek ngabandar deui, tapi Herman teu ngagugu kanu nyarek, malah nyalahkeun majarkeun teh cenah megatkeun rejeki. Nah kitu ari geus kagoda ku setan mah, nu bener sok disalahkeun, ari nu salah sok dibenerkeun. Sifatna mawa karep sorangan. Komo ieu geus karasa senangna, teu kapikir kumaha mun pareng menang rugi. Da ari dina panyangkana mah jeung harepanana tangtu hayang terus we menang bari jeung gede untung. Kanca dangu, poe Sabtu harita teh manehna narima deui setoran keur buntut nalo, gedena 300.000. Ladang setorna teh teu digasab, da keur sasadiaan bekal kawin nyaeta saminggu deui. Nah atuh anu jelegur teh rugi. Atuh duit ladang loto anu 160.000 teh ngan tinggal 50.000 deui. Nempo galagat kitu Pasamad jadi hariwang. Herman terus dipapatahan, sangkan eureun ulah terus ngabandar. Sarta nitah sangkan duit nu 50.000 teh dibeurekeun barang-barang keur sasarahan. Da puguh waktuna geus deukeut tinggal saminggu deui. Si duit teh dibalanjakeun kana barang, kasur, ranjang, papakean, jeung rupa-rupa deui sakumplitna. Nyaeta keur bawaeun seserahan. Nya kahitung loba we, da duit 50.000 teh dibalanjakeun kabeh. 50 juta gitu kan nya zaman ayeuna. 50.000 mah 2 bungkusan rokok. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana, nepi kana wanci nu mustari, waktu nu geus ditangtukeun. Poe Jumaah harita teh Herman didangdanan di imah Pasamad. Rame loba jelema. Awewe lalaki, kolot budak karumpul. Nya kitu deui kadang wargi sakabeh pada nyaksian. Harita poe seserahan, Herman diiring ku dulur, diantar ku sobat-sobat jeung baraya muru ka Situ Aksan
ka imah panganten awewe. Bubuhan loba babaturanana nu nganteur seserahan teh aya kana ratusna. Kabeh eueuh nu lengoh, aya nu nanggung ranjang jeung kasurna, aya nu nungtun domba, aya nu nanggeui baki. Nu panghareupna para mojang mawa kembang. Ari Herman mah leumpangna di tengah digendeng ku sobat-sobatna. Nu seserahan teh maningaleut. Sajajaran loba nu narempokeun bari tingkar cewis ngomongkeun. Nu nyaho mah jolpok we ngomong. Nya cenah pantes we rek sagala dibawa ge. Da seserahan anu beunghar, bandar buntut urang paltilu. Herman cenah ngaranna teh. Kabeh anu nempo kana seserahan Herman mah eueuh nu teu gogodeg. Kacida cenah manirongkah pisan, mata kresep mata kabita. Keur loba babawaan teh. Aralus deui. Samping batikna ge eueuh nu goreng. Tur henteu dua-dua, ieu mah 5-5 ditumpuk. Aya oge nu ngomongkeun, kakara cenah nempo seserahan nu sarupa kieu mah. Gancangna carita kanca. Seserahan geus nepi ka situ aksan. Ku pihak panganten awewe ditarima kalawan hormatna aker. Sanggeus ngariung di jero, Pak Haji Ahmad nanya ka pihak panganten lalaki, sakumaha nu seserahan we kudu aya nu nyerenkeun jeung nu narima. Isukna nyaeta poe Sabtu jam 8 isuk-isuk. Panganten dirapalan sah akad nikah. Panganten calik diriung ku para wargi. Sedeng di luar mani rame sabab aya degung nu ngahibur. Para tamu aya ratusna, nu supeniran mah mang pirang-pirang lobana. Di sobat-sobatna Neng Eti anu di situ saeur oge aya nyaksian. Mang Andi jeung Ratna milu bunga ngan teu lila sabab Ratna teu kuat nempokeunana. Santeuna atuh nempo Herman direndengkeun jeung Neng Eti. Dinten teu oge ka Herman teh mika bogoh. Bogoh we hate mah ngaheab. Matak Mang Andi jeung Ratna mah gancang baralik deui. Nganyi kokom nu teu balik teh sabab ku Haji Ahmad dititah babantu narima tamu. Mas red nyi kokom teh ngareretan ka panganten lalaki. Nyakit deui panganten lalaki sok maling-maling neuteup ka Nyi Kokom. Mun parang kitu Nyi Kokom sok ngaharuk keur berag oge. Dadak-dadakan jadi nguyung, hate panas asa direrab. Sabab ka Herman teh tetep penasaran, tetep mika cinta. Kanca dangu sadayana sanajan keur direnceng-renceng, direndengkeun oge. Herman mah teu pati berag. Manehna tetep inget ka poe Sabtu. Ate inget yen manehna teh kudu narima setoran ti para agen. Atuh kapaksa manehna rek balik heula. Keun we cenah era-era oge darek nyokot rejeki. Pok we bebeja kana Eti. Bayahna we nya ku akang teh dikantun heula sakedap nya. Bari ka mana kitu akang teh? Pina aku bade angkat. Depan ista tamu sakieu seueurna. Cek Neng Eti bari neuteub semua heran. Eta Eti dirorompok anu ka kantun. Keun da malami paling oge setengah jam. Nya wartos heula atuh kebun bapa. Keun we lah. Upami naroskeun mah kajaman we kitu nya. Da akang teh bade jalan ka dapur. Ameh teu katingali ku tamu. Cek Herman. Ari Neng Eti mah percaya we teu boga curiga nanaon. Atuh Herman gancang kaluar make jalan ka tukang. Jol we tamu mah ditinggalkeun. Sakitu kaayaan mani rame teh. Degung, ngungkung. Tapi teu dipalire. Da eta cenah perlu nyokot heula duit. Nyaeta perlu nyokot heula duit setoran ti para agen. Datang ka Cijerah teh nyawe
para agen geus karumpul. Teu loba omong, para agen sungsong saletor. Tina kabeh teh menang duit 200.000. Samameh balik deui Herman talatah sangkan para agen daratang ka situ Aksan. Nya atuh ku para agen oge disanggupan. Herman buru-buru balik deui. Untung we Pak Haji jeung Bu Haji teu loba tatanya. Ngan bapak nu curiga teh. Tapi sanajan kitu oge teu loba omong. Hare-hare we api-api teu nyaho. Pentingna para tamu beki loba di luar rame. Sabab sakedeung deui rek aya band. Barang band main nu surak meni recet teu puguh dengekeunana. Puguhan band HD. Nu lalajo oge beki loba. Tamu pada suka bunga nya kitu deui panganten. Mani beuki pageye-geye we diukna teh. Agen-agen buntut oge daratang. Geus sasalaman jeung panganten mah terus we dariuk lalajo band bari ngaropi. Panganten keur meujeuhna suka seuri. Hate bunga teh papadana. Diriung ku dulur-dulur. Pada muji, pada ngahormat teu beda we jeung raja Katut Prameswari. Sagala dipupujuhkeun. Abong aya kasebutna. Ari panganten teh cenah raja sahari. Sapoe eta mah dunya teh asa boga marehna we. Ngan aya bedana ari keur Herman mah. Sanajan bunga ge teu bunga kawas Neng Eti. Sabab pikirna teu bisa tenang. Hatana teu boleh gegebegan. Teh eta we diuk pareneng jeung panganten awewe ge. Katempona teh mani teu dek cicing pisan. Bet kawas nu loba tumila. Horeng si mana horeng mikiran nomor buntut. Sora ben jeung sora biduanana kumanehna geus teu dipalire. Sakitu di luar rame teh bet hare-hare we. Ari panganten awewe mah hegar cahayaan da puguh bener keur dipinuhan ku kagumbiraan jeung kabagjaan. Saeutik oge Neng Eti mah teu boga curiga. Matak teu loba tatanya kalah terus we ngajak ka kamar. Maklum geus peuting, geus aya kana jam 10-na. Tos tunuh Pak, atuh urang kulem kan. Da abdi oge mah tos tunuh ieu teh. Kaheula trame keneh geuning ben teh. Remah Herman semua ngaranjuk. Atuh da akang mending ngahulang bae. Kunaon katinggalna teh? Ini teh aya kagumbiraan pisan. Ceuk Neng Eti nanya deui. Piraku sakieu akang gumbirana teh. Biasana tuh Eti mah. Keke lah atuh da sonton keneh. Mane itu sabaran pisannya. Ceuk Herman. Duka ah. Ya tos tunuh kedah kumaha. Api-api wae akang mah pros nu teu taeun. Taeun kumaha? Nya lah api-api. Ceuk Neng Eti. Ya mangga tuh tapi keheulanya upami kata pemimpin tos istirahat. Ceuk Herman. Teu lila ben eureun. Pamain turun cenah panggung rek istirahat heula. Di luar mah tetap we gandeng ku nu lalajo. Nah atuh ari keur kitu gorowok teh aya budak ngagorowok tarikna keran. Nyebutkeun nomor buntut nalo nu kaluar dina peuting harita. 85. Nalo 85 euy. 85. Pokna mani tarik pisan. Geus teu era deui we ku jelema rea. Gebeg. Herman ngagebeg ngadenge beja kitu teh. Sakedapan olohok bengong beri awak ngeleper. Teu nyangka lamun nomor buntut nu kaluar teh nomor 85. Ari nomor 85 teh kumanehna oge geus kanyahoan loba nu masangna. Ladang setoran teh moal matak nyukupan mun dipake mayar.
Naon Kang mana saperos nu reuwas? Ceuk Neng Eti bari neuteup. Henteu. Ieu puguh. Akang teh nalieur et. Temal Herman semun geumpeur. Ya kulamkeun atuh Kang. Mangga atuh urang kulem. Ceuk Neng Eti bari jung cengkat. Geus teu loba omong deui, kaloyong we ka kamar dibarengan ku Neng Eti. Jepret panto kamar dikunci. Ari asupna ka kamar teh Herman mah lain pedah geus tunduh atawa hayang buru-buru sosonoan oleng panganten. Tapi pedah we ari cicing di luar mah. Hariwang sieun para agen nagih. Harita teh meureun manehna baris wirang temen. Matak buru-buru we asup ka kamar. Urusan buntut mah cenah kari kumangke we. Datang ke kamar oge manehna mah kalah ngahulang we. Bet eueuh kagumbiraan pisan. Atuh bogoh we Neng Eti teh beuki heraneun. Gek diuk gigireun salakina ret neuteub. Pok we nanya. Kunaon atuh ari ka Herman teh? Sapertos nu ngalamun geuning. Sanes bere kulam. Mangawe ti payun. Hari itu kumaha hari Akang. Lah sok api-api lah. Hari cika pungkur di lamunan, hari ayeuna tos dikana waktosna bet kana api-api. Panggung rangaek geura Akang mangkena teh. Ceuk Neng Eti bari gelehe kana awak Herman. Tapi Herman masih kena tetep we ngahuleng. Sanajan karasa nikmatna oge. Teu ieu ngubaran hate, tetep we baluweng. Terus dikunci Kang panto teh? Parantos. Nah atuh, engel atuh Kang urang kulem ari matos tunduh. Ceuk Neng Eti bari karawok we leungeun meulit kana beheung Herman. Terus dipapareket nangkep kawas geus gregeteun. Hayang dilayanan. Keheula et. Sok geumpeur lah ari kieu teh. Tenang we da kege piraku teu taeun. Ceuk Herman balik nyang hareup sarajan keur baluweng oge. Ari diasong-asong teuing mah. Teu bodoh we. Nafsu nak bijil. Saeutik-saeutik ka hariwangku nomor 85 teh ngaleungit. Ceuk pikirna ge. Keur naon cenah mikiran kasusah. Da sidik eta mah moal katulungan deui. Anggur ieu oleng panganten sanu deuk nyarek. Jeung saha nu deuk ngahalangan. Antukna duanana tilem dina sawarga kanikmatan. Keur lalayaran dina sagara cinta moal aya deui kasugemaan hate salianti waktu harita keur paduduaan di kamar. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.